tong hilap di dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui pamirsa, ngadongeng deui babanyuran Sunda deui. Ieu dongeng karangan Abah Kampung, urang Cianjur. Nu nyarioskeun nini-nini jeung aki-aki urang diajar pamirsa. Punten nyesep heula. Di hiji imah panggung baheula pamirsa aya hiji nini-nini jeung aki-aki. Ceuk si aki ka si nini, "Nini, ka dieu sagedeung ni, kuring rek ngomong ka nini." Ceuk si aki ka si nini ngagorowan. Di tengah imah bari ngalepus udud. Di dapur anu nembalan. "Naon sakit? Rek naon atuh? Ieu kuring keur meureun seuneu heula sakedeung sakit. Ganjang nini, ka dieu heula sagedeung kuring rek ngomong." "Ih, dasar aki-aki teh rek naon cenah?" Kurutak si nini teh datang nyamperkeun ka si aki. "Aya naon atuh Saki? Meni cacorowokan. Diuk sagedeung nini kuring rek ngomong. Sok rek ngomong naon atuh Aki?" "Ieu nini, kuring teh kapita itah tetangga kuring si saha itu ngaranna teh geuningan si Jamildean ujung hiji ning Ayu. Pan kamari teh kawin rendengan kuring asa hayang bulan madu seubul kuring den nini. His, terus tunjung Aki. Hayang naon? Teu uyahan geus kolot masih keneh hayang kikituan. Sanggeu kami mah. Iman nih, nini kuring geus ditahan. Hayang ngalaman jiga baheula. Kuring umur geus kolot, tapi darah mah masih bujang kene atuh nafsu mah. Hayang ngurus tunjung Aki. Bet hayang naon atuh? Engke penting kuring hayang ngalaman deui jiga baheula urang gatrek nini." Ari si Aki. Naon jeung hayang gatrik? Engke we peuting ku kami dibere, tapi kade ulah siga ti heula. Kalakah we nafsu gede. Maneh mah Saki. Ahir taeun teh hese hirup. "Oh, keun nini uring dibere obat kuat ku si Jang Andi. Lumayan cenah teh bakal heuras terus nini." "Ih, dasar nurus tunjung aki-aki teh." Geus kitu si aki si nini teh ini gitu. Ka dapur deui rek meureun seuneu. Si aki diuk bari ngaroko deui pamirsa. Aki-aki teh bari ngabayangkeun ke peuting manehna teh kabita meureunnya ku Jang Wildan anu tos nikah jeung Neng Ayu tatanggana. Manehna teh meureun wang seubeul meureunnya teu kitu meureun. Teu kitu naon duka terang poek ocapkeun peuting geus nyareleknya. Geus datang lah
penting teh kira-kira jam 8 si Aki geus ngaringkep di kamar ajak si Bibi gatrik cenah mah ini gancang kaju atau ini goreng geus teu tahan yeuh obat kuat anu jangan di geus bereaksi teh mending heula ini terus tonyong mana mah Aki geus budak ora wae bet hayang gatrik sagala ceuk sini nih tapi bari nyampeurkeun ka si Aki waledang sare gigireunana si Aki geus teu kuat meureun pamirsa nafsuna geus ubun-ubun nyokot simut sini nih direkup ku sarung ku simutna si Aki eta pamirsa teu kabayang atuh dagadaan buka calana si Aki teh sini nih singkapkeun di sampingna aduh ini meni sepit-sepit bukan maneh teh nini ceuk si Aki ka sini nih nembak aduh Aki nah bobogaan maneh asa gede geuning Aki ceuk si Nini di nembalan meni asa gede kieu bobogaan teh siga baheula mah leutik geuning Nini Aki aduh Nini lain bobogaan Aki anu gede tapi nilep geuningan Nini bobogaan kuring dan nilep ari Aki lain sempit bobogaan ini ge samping asup aduh paman aduh si Aki jeung si Nini nya si goreng teh lain bobogaan si Nini anu nyempitan tapi sampingna asup katilep bobogaan si Aki lain gede tapi nilep manitak benernya daseuran si Aki hatur nuhun abah kampung anu tos ngirim naskahna ieu dongeng babanyalan Sunda sakieu wae dongeng ti Sim Kuring Wilujeng Wengi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.